Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Abdi Rudi Datriana di kelas 10 bahasa bade ngabacakeun dongeng sasakala situ buleut. Kacaturkeun dina zaman Bati R. Arya Suryawinata anu kagungan jujuluk dalam sholawat aya oge nu nilah dalam santri. Nu harita jeneng Bupati Kabupaten Purwakarta di Karawang. Kulantaran Karawang sok nindeng kacahal sebab katutup ku walungan Citarum nya pasardaya dipindahkeun ka Wanayasa. Saenggeus pasardaya dipindahkeun ka Wanayasa, dalam santri boga maksud pikeun mindahkeun deui kabupaten ka belah Lebak. Disebut Lebak soteh pedah Wanayasa pernahna aya di luhur di suku Gunung Burangrang. Satuluyna dalam santri munajat ka Hyang Agung sangkan cita-citana tinekan. Waktu mujasmedi dalam santri menang ilapa. Saenggana anjeunna ngageurnan cutak. Ayana mah wadana. Eta wadana dibere pancen pikeun neangan tempat anu pantes dijadikeun pasardaya kabupaten. Dina impian dalam yen tempat anu dipapantesean pikeun dijadikeun kabupaten teh nyaeta tempat anu aya kobakan cai serta tanggal Tanjung Tilu. Mamang cutak penting teh kaula ngimpi ari dina impian teh urang kabahanana aya di hiji tempat anu dipikabetaheun. Tempatna di belah Lebak aya kobakan cai jeung tangkal Tanjung Tilu. Ku kituna ayeuna keneh mamang geram miang juk eta patempatan. Upami geus kapanggih geuwar lapor ka kaula. Cek dalam santri harita. Unjuk sumangga kaula nun ayeuna keneh mamang seja pamios bade milare eta patepatan. Pikeun batur kaeueum di jalan mah ngajak wae panggewa budawaan cek dalam santri. Gencangna harita cutak teh indet ka Lebak neangan tempat seperti anu dipisahu ku dalam tea. Kaayaan harita masih keneh leuweung geledagan. Tangkal kai jeung kakayon sejena rembet keneh mata hese lumangku gigancangan. Komo pates tungtung kulon Wanayasa sajabat dirembet ku kakayon teh. Jalana oge rumpil, atuh cutak jeung dua ponggawa teh teu sirikna nete akar ngageumbling jangka mapay jalan pikeun neangan tempat anu cocok jeung impian dalem. Saterusna cutak teh nepi ka hiji tempat anu masih keneh leuweung. Ganggong Simagonggong manehna ngadanak nyieun heula jalan ngabukbak leuweung. Teu lila anjuk ka hiji tempat anu aya kobakan cai, tempat panggoyangan badak anu jolna ti simpureun jeung cingkumpai. Kitu deui di sabudeureun eta kobakan cai teh aya tangkal Tanjung Tilu persis jeung impian dalam tea. Cutak atoheun pisan manggi eta patempatan teh. Saterusna manehna ngalaporkeun hal eta ka dalem. Geus kitu mah dalem kalalayan di barengan ku cutak ngajugjuk ka eta patempatan. Sababa dibeberes eta tempat teh di ngaranan Sidang Kasih. Sidang Kasih artina eureun heula ari kasih tina kecap asih. Jadi Sidang Kasih teh hartina tempat eureun anu pikaresepan jeung anu pikaasiheun. Nurutkeun carita harita aya hiji lalaki tukang ngalalana nu ngaranna Purbasari. Elmu pangaweruh Purbasari estu nyong colang nepi ka kapake ku dalem dina nguruskeun rupa-rupa pasoalan. Kitu deui nalika pasardaya rek dipindahkeun ti Wanayasa ka Sidang Kasih. Purbasari dipentes pangabisana pikeun memeres eta patempatan. Purbasari dijenengkeun cutak di Sidang Kasih ku dalam Arya Suryawinata. Kaayaan Sidang Kasih heuki rame nu dumuk ngalobaan. Sanggeus ningali kaayaan sarupa kitu, Basari indit
Indit deui ka belah kaler anu akhirna anjok ka wewengkon sampai ka ayeuna. Kalungguhan cutak di Sindang Kasih diganti ku R. Rangga Natayuda. Ari eta pangguyangan badak tea. Ku cutak R. Rangga Natayuda satuluyna dibebena dipapates dijadikeun hiji situ. Kitu deui wewengkon disabudeureunnana dibeberes tempat-tempat anu tadi lungkawin dirakata nya jelek bae jadi palantaran anu kiwari jadi lemah karesedanan. Atuh urut pangguyangan badak tea saenggeus dipapates mah robah jadi hiji situ anu katela ayeuna situ budak tea anu kiwari jadi salah sahiji kareueus warga masyarakat Kabupaten Purwakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.